Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fajal muttaqun. Sadaya puji milik Allah. Shalawat miwah salam salamina didugikeun ka junjunan alam panutan urang sadaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah ahli pangaosan kusim kuring dihormati. Alhamdulillah urang sadaya patepang deui dina acara pangaosan nu kaleresan dina ieu kesempatan ngabahas kana sababiah diangkatna Nabi Idris alaihissalam ka surga. Mangga nu nyana kitab buka kitab Duratun Nasihin halaman 134. Bismillahirrahmanirrahim. Kila dicarioskeun fi sababi Rafi Idris alaihi salam. Dina sababiah sabab-sababna diangkatna Nabi Idris alaihi salam ilal jannati ka surga. Annahu kana saanya Nabi Idris kana eta kabuktosan Nabi Idris yurfa'u eta diangkat lahu pikeun Nabi Idris kula amalin kula yaumin dina setiap hari walailatin sareng tiap peuting minal amali tina amal diangkat naon mislu amali ahlil ardi sapertikeun amalna ahli bumi. Pastaqo maka sono ilahi ka Nabi Idris saha malakul mauti malaikat maut. Hadirin jamaah pangaosan sadayana, jadi sababiah Nabi Idris alaihissalam ku Allah diangkat ka surga teh. Jadi dina ieu kitab mah diterangkeun bahwa Nabi Idris teh beramal tiap dinten tiap pongi. Amal Nabi Idris diangkat ku Allah tina amalna Nabi Idris seperti amalna ahli dunia sadayana. Taku kehebatan beramalna ieu Nabi Idris alaihissalam sehingga ieu malaikat malakul maut ngarasa rindu sono ka saha sono ka Nabi Idris alaihi salam. Saking sonona ieu malaikatil maut atanapi malaikat Ijroil ka saha ka Nabi Idris alaihissalam unjukan ieu malaikatil maut teh ka saha ka Gusti Allah wa sa'ala nyuhunkeun ieu malaikatil maut Allah taala ka Gusti Allah taala ayadzana kana yen supaya ngawidian lahu ka malaikatil maut bi ziaratihi dina ziarahna nepangan ieu malaikatil maut menakan saha menakan Nabi Idris alaihi salam. Saking sonona malaikatil maut sehingga unjukan ka Allah supados Allah ngawidian ka malaikat Ijroil ka malaikatil maut bade ziarah ka saha bade menakan jarah silaturahmi ka Nabi Idris alaihi salam. Gancangna carios unjukanana ieu saha malaikatil maut atanapi malaikat Ijroil diwidian ku Allah. Pa'adzana terasa ngawidian Allah lahu ka ieu malaikatil maut umargi ku Allah tos diwidian ieu malaikatil maut pa'ata teras we sumping ieu malaikatil maut ilahi ka Nabi Idris ngan sumpingna henteu nyarupakeun malaikat ala surati adamiyin nyarupakeun rupi jalmi nyaeta nyarupikeun anak Adam nyarupikeun bangsa jalmi anak Adam biasa. Sumping weh ieu malaikatil maut teh nyarupikeun jalmi sumping malaikatil maut ka Nabi Idris alaihi salam. Wasalama tos sumping wasalama wuluk salam ieu malaikatil maut alaihi ka Nabi Idris. Wajalasa sareng calik ieu malaikatil maut ingdahu caketeun Nabi Idris. Sumping malaikat maut teh silaturahmi ka saha ka Nabi Idris alaihissalam katinggal da nyarupaikeun jalmi. Tos sumping ge weh calik caketeun Nabi Idris.
Wakana jeung kabuktosan saha Idris alaihi salam, Nabi Idris alaihi salam, so imad dahri eta anu saum sa umur-umur. Sedengkeun Nabi Idris teh pada malanana anjeunna teu liren-liren saum teras-terasan tiap dinten salamina saum. Tah sumpingna malaikat Ijrail atau napi malaikatil maut sumping ka Nabi Idris, sedangkan Nabi Idris teh kaayaan nuju saum da pada melana saum tiap dinten. Paidadana maka di mana-mana caket naon waktu iftorihi dina waktu buka na ieu Nabi Idris ata sumping huka Nabi Idris sama lakun malaikat bitu amil jannati kalawannya natuangeun ti surga. Ketika tos menjelang maghrib bade buka Nabi Idris sumping weh saha malaikatil maut bari nyanak tuangeunna ge kenging nyanak di mana di surga. Santos kitu disodorkeun dipasihkeun weh ieu tuangeun ti surga teh dicanak ku malaikatil maut disuguhkeun. Santos kitu ngong adan berarti waktu maghrib. Data teh menjelang naon? Menjelang buka puasa. Begitu tos waktosna buka puasa dipasihkeun we ieu tuangeun paakala teras weh nuang sa Idris alaihi salam Nabi Idris alaihi salam. Nuang Nabi Idris alaihi salam teh pakola dituang eta tuangeun nu dicanak saha canak malaikatil maut dituang ku Nabi Idris pakola teras we naros Nabi Idris teh nyarios lil malakil maut tika malaikatil maut nyarios kumaha muncak bahasa urang mah kul geura tuang anjeun anta tegasna anjeun aidon deui malam yakul terus teu nuang ieu malaikat muncak bahasa urang mah kieu sok atuh sareng tuang da Nabi Idris nuang tuangeun nu dicanak ku malaikat di piwarang naon ieu malaikat ieu tamu teh anu nyarupakeun jalmi di piwarang tuang sareng saha sareng Nabi Idris alaihi salam nya. Tapi ieu malaikat palam yakul malaikat teu nuang da puguh malaikat mah tara barang tuang tara ngaleueut. Nah santos kitu teras weh pakoma ngadeg weh saha Idris alaihi salam Nabi Idris alaihi salam wasta gola sareng katungkul Nabi Idris bil ibadati kalawan ibadah wahwa bari ari ieu malaikatil maut mah jalisun eta anu calik ingdahu caketeun Nabi Idris hatta tatlu sehingga bijil naon al fajru fajar wa tolaat jeung bijil naon asyamsu panon poe. Santos buka adan maghrib barang tuang Nabi Idris tos nuang teras weh salat mun ayeuna mah salat maghrib itunya ngan ari Nabi Idris madu kada sataat naon itu kan syariatna sebelum kanjeng Nabi nganu jelas ibadah we ieu Nabi Idris teh sawawengi ibadah teu liren-liren sawawengi kumaha ari malaikat tadi teh anu nyarupikeun jalmi calik we teu ngiring salat ibadah ieu ari malaikat tadi nu nyarupikeun jalmi calik we caketeun ieu Nabi Idris. Nabi Idris mah teras-terasan sibuk ibadah ka Gusti Allah. Ari ieu malaikat mah calik caketeun dugi ka iraha. Nabi Idris dugi kakeun bijil pajar waktu subuh ibadah teras. Teras we bijil panon poe ibadah Nabi Idris mah. Ari tadi malaikat kumaha warajulu jeung ari lalaki jalisun eta calik ingdahu caketeun saha Nabi Idris. Di Bandungan Nabi Idris mah salat teras-terasan ibadah bijil pajar ibadah sampai bijil panon poe maletek isuk-isuk ibadah. Ari pameget tadi padahal malaikat anu nyarupikeun jalmi eta calik we teu ka mana-mana ngabandungan saha ngabandungan Nabi Idris. Tah santos beres maletek panon poe beres ibadah sawawengi pata'ajaba ngarasa kaget heran saha Idris alaihi salam Nabi Idris alaihi salam. Pakola teras we naros ieu Nabi Idris teh. Naros da kaget meureun ieu jalmi teh diuk we sareh henteu gitu diuk pengkeureun atanapi gigireun ieu Nabi Idris. Nabi Idris teh nepi ka isuk-isuk ibadah Nabi Idris kaget naros Nabi Idris teh. Kumaha narosna? Saur Nabi Idris ya hada. Hei ieu jalma gitu
atasiru naha lempang anjeun mai sarta kuring. Saur Nabi Idris, naha anjeun teh lempang anjeun teh bareng jeung kuring. Saur Nabi Idris, ida syirtu di mana-mana lempang kuring, hatta tatafarroju sehingga terbuka anjeun. Itu nah anjeun teh lempang babarengan jeung kuring sehingga buka atuh anjeun teh jeung kuring ieu mah kakah cicing wae henteu milu buka pan teu barang tuang teh tadi disangkana mah buka kumaha jawabna. Jawab ieu malaikat geus ditaros ku Nabi Idris isuk-isuk. Pakola ngawaler saha malakul maut ti malaikat maut, naam sumuhun cek malaikat teh anu nyarupakeun jalmi. Tos kitu pakoma terus weh ngadeg weh ieu Nabi Idris sareng malaikat itu muntos beres kan ditaros. Nah ieu teh anjeun rek milu jeung kuring atawa buka rek milu init-initan. Mohon cek eta malaikat teh nangtung weh malaikat teh sareng Nabi Idris ngan eta malaikat nu nyarupikeun jalmi teh. Wasaro terus we lempang. Mapah ieu lempang Nabi Idris jeung malaikatul maut hatta ataya sehingga daratang Nabi Idris jeung malaikat maut min sumping datang min majroatan ka hiji kebon. Datang ka kebon keur mapah sasarengan ieu Nabi Idris disarengan ku eta jalmi padahal malaikat maut. Santos kitu pakola teras weh nyarios saha malakul maut ti malaikat maut. Pok nyarios kieu nyariosna malaikat maut naros ka Nabi Idris ata dinu nahangidinan salira nahangidinan anjeun li ka kuring an akhida kana yen rek nyokot kuring min hadajar'i tina ieu tatanduran sana bila kana pirang-pirang tangkal nu ngaranggeuy lina kula kana rek nuang urang sadaya. Pakola teras we ngawaler sa Idrisun Nabi Idris, subhanallah lam takul teu nuang anjeun atau amal halala kana tuangeun anu halal amsi kamari wa turidu jeung ngamaksud anjeun anta kula kana yen rek barang tuang anjeun al yauma dina poe ieu minal harami tina barang haram. Pan tadi naros malaikat teh lalaki eta teh punten mun cek basa urang mah nah anjeun ngawidian teu kuring rek metik rek nyabut ieu tatangkalan nu aya buahan nang ngawidian moal itunya ieu tangkal nu ngaranggeuy nu aya buahan rek nuang abdi. Kumaha walar Nabi Idris saat Nabi Idris teh subhanallah maha suci Allah kuring mah ngarasa heran ka anjeun kamari henteu barang tuang kana tuangeun nu halal kamari sedengkeun ayeuna anjeun ngamaksud rek barang tuang poe ayeuna rek tuang tina barang haram gitu. Gancangna carios pamaldoya terus we ngaliwat we ngalangkung we ieu Nabi Idris jeung malaikat teh rajul teh hatta mado sehingga ngaliwat alaihima ka itu Nabi Idris jeung malaikat naon arba'atu ayamin opat pirang-pirang poe. Jadi angkat-angkatan ka kebon mun ayeuna mah kaleuweung angkat-angkatan ieu Nabi Idris sareng rajul tadi padahal malaikat opat dinten opat wengi. Wakana jeung kabuktosan sa Idris alaihi salam Nabi Idris alaihi salam yaro eta ningal Nabi Idris minhu ti rajul makana perkara yukhalifu anu nyulayaan ieu rajul tob al adami kana watakna bangsa anak Adam. Ngan di Bandungan ieu ku Nabi Idris ieu lalaki nu tadi ngamaturan ka Nabi Idris teh ditinggal teh diperhatikeun beda jeung karakterna sakumaha jalma biasa gitu katinggal kena kusaha ku Nabi Idris teh sehingga lami-lami tos opat dinten patung lima Nabi Idris naros kasaha ka eta rajul nu maturan teh anu ngarencangan. Pakola teras naros ieu Nabi Idris lahu ka ieu malaikat ieu rajul man eta saha antari anjeun saun Nabi Idris teh
Nah saha atuh anjeun teh salaresna kuring oge sabenerna mah ieu teh rada heran. Ieu anjeun rada beda jeung tinu sejen ti jalma jalma nu biasa. Kumaha santos ditaros kitu mah kan kamari mah teh acan ditaros ieu malaikat teh kusaha ku eta Nabi Idris anjeunna teh saha sabenerna. Akhirna ngawaler we ieu rajul cek eta rajul ana ari kuring teh malakul mauti eta malaikat maut nu terkenal ku urang mah disebut malaikat Ijrail. Cek malaikat teh kuring teh sabenerna mah malaikat maut. Qala nyarios ieu malaikat maut aangta qala nyarios Nabi Idris aangta alladzi takbidul al arwah aangta hari anjeun teh alladzi eta anu takbidu nu sok nyabut anjeun al arwah kana pirang-pirang ruh. Saur Nabi Idris teh nah anjeun teh malaikat maut nu tukang nyabut roh teh kumaha walar eta malaikat. Saur malaikat qala ngawalar ieu rajul atau malaikat tadi naam sumuhun kuring teh anu ditugaskeun ku Allah tukang nyabut ruh. Qala teras naros deui nyarios deui Nabi Idris. Anta ingdi mundu arba'ata ayamin pahal qabadta ruhi ahadin. Antari anjeun ingdi eta deketeun kuring mundu arba'ati ayamin salami 4 poe. Anjeun babarengan jeung kuring teh ieu teh geus 4 poe 4 peuting. Pahal qabadta nah anjeun nyabut nyawa teu anjeun qabadta ruha ahadin kana nyabut ruhna seseorang sedengkeun anjeun jeung kuring 4 dinten 4 wengi saur Nabi Idris nah anjeun nyabut nyawa teu kumaha waler ieu malaikat. Qala ngawalar malaikat naam sumuhun da kuring mah ditugaskeun ku Allah sok sanajan kuring ayeuna sapot poe 4 dinten di dieu babarengan jeung saha babarengan jeung anjeun tetap kuring mah nyabut nyawa. Qabantu nyabut kuring arwahan kana pirang-pirang ruh kasiratan nu loba. Sok sanajan kuring di dieu gitu kuring tetap nyabut roh loba roh nu dicabut ku kuring saur saha saur malaikat malakul maut. Nah kumaha nyebut nyawana ieu malaikat maut saur malaikat maut wa arwahul khalqi jeung ari pirang-pirang arwahna makhluk ingdi sandingeun kuring mungguh kuring ruhna ieu sakabeh makhluk mungguh kuring mah kalma idati eta sapertikeun makanan sapertikeun hidangan atanawilu anu nyokotan kuring hakana ieu hidangan kama tatanawalu saperti yen nyokot naon alukmatu sahwab. Jadi kuring cenah sok sanajan babarengan jeung anjeun 4 poe 4 peuting tetep kuring mah ngalaksanakeun tugas ti Allah. Ketika aya makhluk nu di mana wae kudu dicabut nyawa ku kuring tetep dicabut. Tah salama 4 poe 4 dinten teh saalam dunia kuring geus nyabut roh pirang-pirang roh nu dicabut ku kuring. Sedengkeun ari na rohna saha arwah-arwahna makhluk mungguh kuring mah lir ibarat naon ibarat makanan nu dihareupeun piring kuring gitu tinggal nyomot gitu teh aya bedana tinggal nyomot belewek nyolomot belewek nya kitu deui salam dunia arwah-arwahna makhluk Allah sesuai dengan perintah Allah tinggal nyomotan we kitu nyebut naon nyebut ruh teh saur malaikat Ijrail atanapi malaikatil maut. Kumaha santos kitu walaranti malaikatul maut Nabi Idris qala nyarios saha Idrisu alaihi salam Nabi Idris alaihi salam nyarios ya malakal mauti saud Nabi Idris hei malaikatil maut aji tak nah datang anjeun teh jairon barina anu jarah am khabidon atau anu rek nyebut nyawa ditaros ya malaikatil maut berarti ini bener petugas Allah malaikatil maut gitunya malaikatil maut. Kami rek nanya sar Nabi Idris teh nah anjeun datang ka kuring sumpingna ka abdi di dieu teh nah salira teh rek saja silaturahmi jarah hungkul atanapi qabidon bade ngalaksanakeun tugas ti Allah nyebut nyawa. Kumaha waler saha waler malaikatil maut atanapi malaikat Ijrail qala ngawaler ieu malaikatil maut jitu datang kuring datang ka dieu teh zairun eta niat sejak jarah bade silatur rahmi
bila biidnillahi ta'ala kalawan idin Allah ta'ala. Jadi kuring ka dieu Nabi Idris datang kuring ka dieu teh niat bade jarah ka salira, bade silaturahmi ka salira, ieu oge atas dasar widi ti Gusti Allah. Santos kitu sumakola teraswe naros deui nyarios deui sa Idris alaihi salam, Nabi Idris alaihi salam. Saur Nabi Idris, ya malakatil maut, hai malaikat maut, li eta tetep pikeun kuring hajatun ari aya pangabutuh ilaika ka anjeun. Nah, mulai didinya, hei lamun kitu mah anjeun tugas anjeun teh datang ka dieu teh lain rek nyabut nyawa tapi rek naon? Rek sejaja jarah. Kuring teh sabenerna mah aya pangabutuh. Saur Nabi Idris ka saha? Ka malaikatil maut. Pakola teras we ngawaler ieu malaikatil maut, ma eta naon hajatu kari pangabutuh anjeun? Naros malik naros ieu malaikatil maut teh. Na aya peryogi naon atuh Nabi? Nabi Idris aya peryogi naon anu kedah dibantos ku abi saur malaikatil maut teh? Kola nyarios Nabi Idris alaihissalam, hajati ari pangabutuh kuring minka ti anjeun antak bido etayen supaya nyabut anjeun ruhi kana ruh kuring, summa yuhyi terus ngahirupkeun deui nika kuring saha Allahu taala Gusti Allah taala, hatta a'budu sahingga rek ibadah kami saur kuring saur Nabi Idris Allah ka Gusti Allah ba'dama sabadana perkara tu anu geus ngarasaan kuring mirorotal mauti kana peheurna atanapi pahitna maut. Tah pangabutuh kuring mah kieu saur Nabi Idris teh ka malaikatil maut, kuring teh aya pangabutuh ka anjeun supaya anjeun pangyabutkeun ruh kuring, pangyabutkeun nyawa kuring saentos dicabut kuring ruh ku anjeun ngan wayahna we ku Allah kuring dihirupkeun deui ngarah naon? Tah saentos kitu teh dihirupkeun deui teh kuring rek ibadah ka Gusti Allah. Bari ibadahna teh sabada geus ngarasakeun kumaha peheurna pahitna dicabut nyawa, dicabut roh teh kumaha peheurna maut teh. Kumaha waler malaikat maut saentos disuhunkeun kitu ku Nabi Idris, pakola teras weh ngawaler ieu malaikatil maut, inni sanyana kuring la akbidu eta tara nyabut kuring ruha ahadin kana ruhna seseorang illa ayyadzina kecuali yen ngawidian nika kuring sa Allahu taala Gusti Allah taala bihi kana ieu nyabut ruh. Saur malaikatil maut, sabenerna kuring teh memang kuring teh tugas Allah tukang nyabut nyawa ngan kuring tara nyabut nyawa ka seseorang, tara nyabut ruhna seseorang kecuali atas dasar izin sareng perintah Gusti Allah. Upami aya perintah ti Allah jeung diwidian ku Allah name dicabut itu aya perintah ti aya widi mah moal kuring moal nyabut ruh, nyabut nyawa. Saantos kitu kulantaran nu unjukan nu gaduh kahoyong-hoyong taen teh saha seorang nabi, akhirna pauha terus weh nurunkeun wahyu saha Allahu Gusti Allah ilahi ka malaikatil maut an akbido kana yen an akbido kana yen supaya nyabut anjeun ruha Idrisa kana ruhna Nabi Idris. Tah santos kitu teu lamiti dinya Allah nurunkeun wahyu kana kasaha ka malaikat Ijrail supaya ieu malaikat Ijrail teh nyabut naon? Nyabut ruhna Nabi Idris alaihi salam. Gancangna carios kumargi entos diperintah ka Allah bahwa tos diwidian ieu malaikat maut nyabut nyawa na nyabut ruhna Nabi Idris, akhirna pakobaldo teras weh nyabut ieu malaikat maut min saatihi dina waktu harita keneh aya dina waktu harita keneh dicabut ruhna ieu Nabi Idris kusaha ku malaikat maut. Pamata teras weh pupus maut pupus sa Idris alaihissalam, Nabi Idris alaihissalam. Terus gitu mah dicabut weh ruhna karena tos diparentah diwidian ku Gusti Allah dicabut weh ruhna Nabi Idris teh santos gitu mah berarti pupus maut pabaka geus maut gitu mah pabaka nangis weh sa malakul maut ti malaikat maut
nangis watadorru sareng DP-DP ieu malaikatul maut ilallahi taala ka Gusti Allah taala gitu. Padahal naon pangna nangis kapan nyungkeun widi ka Allah sumping ka dieu teh lain hayang nyabut nyawa, nyungkeun widi teh hoyong jarah hoyong silaturahmi saking sonona ningal amaliyahna saha amalna Nabi Idris. Nyungkeunna Nabi Idris hoyong dipangcabutkeun nyawana, nyungkeun widi ka Allah diparentah ku Allah piwarang nyabut nyawa, nangis eta malaikatil maut santos mautna ya Nabi Idris, pupusna Nabi Idris, sehingga nangis DP-DP weh malaikatil maut ka Allah, unjukan ka Allah, wasa'ala sareng nyuhunkeun malaikat maut minhu ti Gusti Allah, nyuhunkeun naon ayyuhya supaya yen ngahirupkeun deui Allah sahibahu kabaladna ieu Nabi Idris kasobatna teh supaya ku Allah dihirupkeun deui Nabi Idris. Idris tegasna Nabi Idris supaya dihirupkeun deui. Kumaha walar Allah pa ajaba teras we ngaijabah hu kayeuna malaikatil maut sa Allahu taala Gusti Allah taala pa ahya terus ngahirupkeun Allahu ka Nabi Idris. Terus kitu mah ku Allah teh diijabah panyungkeunna malaikatil maut nu tadi tos dicabut ruhna ku saha ku malaikat maut, panyungkeun malaikatil maut supaya dihirupkeun deui we ieu Nabi Idris teh ku saha ku Gusti Allah. Tah santos hirup deui kumaha teraskeun. Pakola teras we nyarios ieu malaikatil maut santos hirup deui ieu Nabi Idris. Ya akhi saur malaikatil maut teh hei dulur kuri kaifa wajadta kumaha menakan anjeun mirorotal mauti kana pahit peheurna ieu maut. Ditaros ku saha ku malaikatil maut cing kumaha hei sobat dulur kumaha kinten-kintenna rasana ieu maut teh dicabut ruh teh kumaha waler Nabi Idris. Pakola teras weh ngawaler nyarios ieu Nabi Idris innal hayawan sanyana sato, jadi rasana naon rasana dicabut nyawa teh sanyana sato idan suliho eta di mana-mana disisit naon jilduhu kulitna ieu sato hala hayatihi dina tingkah hirupna ieu sato. Jadi jawab Nabi Idris nyerina ieu dicabut ruh ternyata ibarat jalma asa satoan nu hirup atau jalma nu hirup disisit naon ieu kulitna hirup keneh naudzubillahi min dzalik kitu ku nyeri-nyerina dicabut ruh tah kitu rasana naon teh ieu kabar ti Nabi Idris rasana nyerina maot teh nyerina dicabut ruh teh lir ibarat sato hirup disisit hirup naudzubillahi min dzalik. Wahwa bari ieu hayawan hayun hirup eta teh disisi teh keur hirup keneh. Tapa mirorotuhu ari pahit peheurna ieu maut asyadu eta leuwih banget minhu tinimang disisi hirup-hirup alpa marotin 1000 tikal 1000 balikan. Ibarat jalma atawa satonu hirup disisit ieu kulitna hirup-hirup dengan lamun maut mah leuwih dahsyat leuwih nyeri 1000 kali tikel tibatan disisit kulit hirup kabayang nyerina rek siga kumaha ku ibu-ibu ku bapak-bapak sakalian naon ulah waka dikuliti urang dikulit hirup sadayana sakalian urang mun ibu-ibu mah keur marud kalapa pan kulit urang aya kanaon ka meleket kan sakitu peurihna komo ieu awak bari eta teh cenah naon 1000 tikal nyerina teh dicabut ruh. Naudzubillahi min dzalik. Teraskeun. Pakola teras we nyarios saha malakul maut ti malaikat maut. Sak malaikat maut teh arofiku alladzi fa'altu bika fi qabdi ruhika. Sabenerna kuring teh nyabut anjeun teh nyabut ruh teh lalaunan nyabut ruh anjeun teh teu beda jeung kanu sejen eta teh lalaunan cenah da bisi karasa nyeri
ma fa'altu saur malaikat Ijroil malakul maut teh ma fa'altu teu pernah migawe kuring hu kana ieu lalaunan nyebut ruh teu pernah nyebut ruh nepi kakeun lalaunan ieu mah cenah bi ahadin ka seseorang kot sama sagli teu pernah eta teh he Nabi Idris kuring nyebut nyawa teh ka salira mah beda jeung nu sejen gitu karena kuring ge teu tega sabenerna mah ngan nyuhunkeun anjeun sareng diparentah ku Allah matak dicabut ruhna teh lalaunan teu pernah kuring nyabut ruh lalaunan mode ka anjeun kitu kasasaha ge teu pernah saur saha saur malaikat maut santos kitu summa qala teras weh nyarios saha Idris alaihi salam Nabi Idris alaihi salam ya malakal maut hei malaikat maut li eta tetep pikeun kuring ilaika ka anjeun hajatun ukhra ari aya pangabutuh nu sejen ye sabenerna mah malaikatil maut kuring teh sabenerna mah aya pangabutuh nu sejen deui sajabana dicabut ruh teh naon gitu manawi salira kersa ngabantuan tah kuring teh ini saur Nabi Idris sanyana kuring uridu eta ngamaksud kuring an aro kana yen hayang ningal kuring naro jahannama kana neraka jahanam tah kuring teh maksud hoyong terang hoyong ningal kumaha eusina neraka jahanam tah setelah kuring ningali neraka jahanam mah tujuan kuring teh wa'budu jeung rek ibadah kuring Allah taala ka Gusti Allah taala ba'dama absirtu sabadana yen ningali kuring al ankala kana pirang-pirang siksaan wal aglala sareng pirang-pirang belenggu wa majeng kana perkara pihanu tetep ieu perkara nu aya dina neraka tah kuring teh aya pangabutuh manawi kersa kuring teh hayang dianteur hayang ningali neraka kumaha jero neraka teh kumaha eusi neraka teh kumaha siksaan neraka kumaha ripuhna ieu neraka teh atuh saatosna kuring ningali dina jero neraka kuring teh berarti engke teh rek ibadah teh sungguh-sungguh rek bener-bener geus ningali eusina neraka teh kitu cing manawa sareng manawi kumaha salira tiasa ngabantu saur Nabi Idris panyuhunkeuna ka saha ka malaikat maut malaikat Ijroil kumaha waler malaikatil maut qala nyarios ngawaler saha malakul maut ti malaikat maut kaifa adhabu kaifa eta kumaha adhabu eta rek bisa init kuring bika mawa anjeun sarta anjeun ila nari jahannam kana neraka jahanam bi ghairi idnin kalawan teu aya idin ti Allah rek kumaha abdi bade nyanak salira kana jero neraka upami teu diwidian ku saha ku Gusti Allah teu lami ti dinya pauha terus weh maparinan wahyu saha Allah taala Gusti Allah taala ilaihi ka ieu malaikatil maut ti harita keneh Allah begitu nyarios kumaha rek berangkat ka neraka upami teu diwidian ku Allah harita keneh jam harita keneh waktu harita keneh Allah maparinan wahyu ka malaikatil maut nyaeta ngawidian Allah supaya malaikatil maut tiasa nyanak saha Nabi Idris ningali kana jero neraka jahanam santos kitu perintah Allah teh an idhab kana yen supaya init anjeun saur Allah bi Idrisa sarta Nabi Idris ilaiha kana neraka Allah maparinan wahyu harita keneh supaya malaikat maut teh supaya berangkat nyanak Nabi Idris kana jero neraka gancangna carios karena tos aya perintah widi ti Allah padahaba teras we angkat malaikat maut bihi sarta Nabi Idris nyanak malaikat maut jeung nyanak ka Nabi Idris ilaiha dicanak kana jero neraka canak we ku Allah teh da kersana Allahnya kawasana Allah dicanakeun Nabi Idris teh kusaha ku malaikatil maut dicanakan neraka rek naon rek ningalian eusina neraka paroa begitu asup ka neraka paroa teras we ningal we Nabi Idris pi hadina jero neraka jami ama kana sakabeh perkara khalaqon utus ngadamel saha Allahu Gusti Allah li a'daihi ka pirang-pirang musuh Allah minasalasili tina pirang-pirang rante wal aglali jeung pirang-pirang belenggu wal ankali jeung pirang-pirang siksaan
pirang-pirang siksaan minal hayati nyatanati pirang-pirang orai wal aqoribi jeung pirang-pirang langir wanironi sareng sene wal qatroni sareng ter wa zakumi sareng buah jakum wal hamimi sareng cai nu panas. Santos kitu diwidian ieu malaikatil maut nyanak saha? Nyanak Nabi Idris dicanak ka mana? Ka jero neraka. Bawa we dicanak Nabi Idris ku malaikatil maut. Kana jero neraka begitu dicanak kana jero neraka ningal weh Nabi Idris teh karena widi Allah ningal kana eusina neraka. Ternyata dina eusi neraka teh sakabeh anu tos didamel ku Allah dina jero neraka ku Nabi Idris katinggal. Kumaha di jero neraka teh aya rante tina seuneu, aya deui naon, aya belenggu-belenggu dina jero neraka teh, siksaan-siksaan dina neraka teh, termasuk orai nu matak nyeureud, termasuk langir sareng seuneu, ter, macem-macem naon anu teu aya nu pika naon, pika betaheun, pika keueungeun, pika nyerieun, pika sieuneun eta dina jero neraka. Kabayang panginten ibu bapak tong boroning dina jero neraka seandainya urang ngabayangkeun we hiji we ngabayangkeun aya naon aya besi menang meuleum burahay geus beuleumna cobaan dicepeng ku urang tau ditincak ku urang rek kumaha nyerina komo deui ieu diasupkeun ieu manusia kana jero neraka naudzubillahi min dzalik. Tah Nabi Idris mah dicanak ku malaikatil maut teh katinggal sadayana kumaha ripuhna nyerina dina jero neraka. Santos ningal kitu summa roja'a teras weh mulih deui kaluar deui Nabi Idris sareng malaikatil maut kaluar ti mana? Kaluar tina eta neraka. Santos kaluar tina neraka pakola teras weh nyarios deui saha Idris alaihi salam Nabi Idris alaihi salam. Saur Nabi Idris teh naros deui nyarios deui ka saha ka malaikatil maut nu nganganteur tadi geus asup kana jero neraka. Saur Nabi Idris li eta tetep pikeun kuring hajatun ukhra ari aya pangabutuh nu sejen. Uridu ngamaksud kuring antadhaba kana yen supaya mawa anjeun init anjeun bi mawa kuring ilal jannati ka surga hatta aro sahingga rek ningal kuring makana perkara piha nu tetep ieu perkara di jero surga aya di jero surga mimma nyatana tina perkara khalaqon tos ngadamel sa Allahu taala Gusti Allah taala lil ibadi pikeun pirang-pirang hamba wa uzidu jeung rek tambah-tambah kuring pitaati dina taatna kuring. Terus antos kaluar tina neraka Nabi Idris teh nyarios deui ka malaikatil maut muncak bahasa urang mah he malaikat kuring teh aya pangabutuh deui nu sejen pangabutuh kuring teh naon nyaeta pangabutuh kuring ngamaksud supaya anjeun malaikat mawa kuring init anjeun mawa kuring asup ka surga. Tah kuring hayang ningali kumaha di jero surga teh, kumaha kenikmatan-kenikmatan di jero surga, kumaha di jero surga teh nu tos didamel ku Gusti Allah teh disiapkeun keur hamba-hamba Allah kenikmatan-kenikmatan di jero surga. Ngarah naon? Geus ningali kenikmatan di jero surga mah atuh kuring teh bakal tambah-tambah dina kataatan kuring. Kitu saur saha? Saur Nabi Idris ka malaikatil maut. Kumaha walar malaikatil maut? Pakola taraseh ngawaler saha malakul maut ti malaikatil maut saur malaikat maut kaipa kumaha adahabu rek bisa init kuring bika mawa anjeun ilal jannati ka surga bi ghairi idnillahi taala kalon idin Allah taala saur malaikatul maut rek kumaha abdi rek tiasa mawa salira angkat ka surga upami teu diwidian teu diidinan ku saha ku Gusti Allah. Telami tidinya nama beres nyarios kitu pauha teras weh nurunkeun wahyu atau maparinan wahyu sa Allahu Gusti Allah ilahi ka malaikatil maut an idhab kana yen supaya init anjeun bihi sartana Idris Nabi Idris ilal jannati ka surga. Tas telami tidinya nyarios kitu Allah weh merintah nurunkeun wahyu ka malaikatil maut supaya malaikatil maut berangkat lebet ka jero surga angkat ka surga badi nyanak saha Nabi Idris alaihi
salam. Kumargi tos dinaon, tos diwidian kusaha, tos diwidian ku Gusti Allah, akhirna malaikatil maut berangkat sareng Nabi Idris ka mana? Ka surga. Padahaba terasa berangkat ya malaikatil maut sareng Nabi Idris berangkat ke surga, wawakofa sarang cicing weh ieu malaikatil maut sarang Nabi Idris ala babil jannati di gerbang surga. Lebat ke surga tah menuju di gerbang surga itu menuju di lawang surga. Paroa teras weh ningal saha Idrisun Nabi Idris makana perkara pihanu tetep ieu perkara nu aya di surga minan naimi nyatana pirang-pirang kanikmatan wal mulki sareng karajaan al azimi anu agung wal itoi sareng pirang-pirang paparin al jasimi anu ageng wal asjari jeung pirang-pirang tatangkalan wal fawakihi jeung pirang-pirang bubuahan wal asmari tegesna pirang-pirang bubuahan wal fawakihi pirang-pirang lalawuh barang tuangeun wal asmari sareng pirang-pirang bubuahan. Gancangna carios santos naon? Santos Nabi Idris dicana ku malaikatil maut ka surga menuju surga tos aya dina gerbang surga maka cicing weh Nabi Idris sang malaikatil maut teh terus weh ningal Nabi Idris teh kumaha ieu surga sareng kumaha eusina ieu surga di jero surga teh pinuh pirang-pirang kanikmatan nungkul katinggal di surga teh aya karajaan anu agung pemberian anu seueur pirang-pirang tatangkalan anu pikaresepeun pirang-pirang lalawuh makanan anu pikabitaeun wal asmar jeung pirang-pirang bubuahan anu raraos didinya katinggal weh kusaha ku Nabi Idris. Santos kitu kumaha? Santos kitu pakola teras weh nyarios Nabi Idris ya akhi hai dulur kuring duktu geus ngasaan kuring mirorotal mauti kana pahit peurna ieu maut waroaitu jeung geus ningal kuring ahwalal jahimi kana pakewuhna ieu neraka jahim wabja iha jeung geus ningali kuring kana pikasieunana ieu neraka pahalaka maka naha eta pikeun anjeun antas ala kana yen bisa minta anjeun Allah ka Gusti Allah aya dana kana yen ngawidian Allah li ka kuring piduhuli dina asup ilal jannati ka surga wa asyrabu jeung rek ngaleueut kuring min ma'iha tina caina ieu jero surga litazul supaya lungsur anni ti kuring supaya leungit anni ti kuring naon miraratul mauti pahit peurna ieu maut wabjang jahimi jeung leungit naon abjaul jahimi kareuwasna ningali neraka jahim. Tah saur Nabi Idris teh begitu ningali di gerbang surga panteu meunang asup ka surga ningali kenikmatan di jero surga tuangeun lalauh tempat-tempat nu pikabitaeun kenikmatan teras weh naros mun cek basa urang mah dina gerbang surga teh nyarios Nabi Idris ka saha ka malaikatil maut hei malaikatil maut mun cek basa urang mah gitu cing punten hei dulur kuring teh geus karasa ngasaan kumaha pahit peurna ieu maut dicabut ruh jeung kuring geus ningali kumaha pakewuhna dina neraka jahim jeung kuring oge geus ningali kumaha pikasieunana ieu dina neraka jahim tah manawa sareng manawi ka anjeun manawi kersa nyuhunkeun ka Allah pangwidikeun ka Allah pikeun kuring hayang ngalaman asup ka ieu jero surga. Naon margina kuring hayang asup ka surga, asup ka jero surga tah kuring teh hoyong ngaraoskeun, hoyong ngaleueut ieu cai nu ti jero surga. Ngarah naon ngaleueut cai nu ti jero surga? Ngarah kuring teh pantadi karasa keneh pahit peurna dicabut ruh teh. Atuh sugan we tos ngaleueut cai surga mah jadi leungit pahit peurna dicabut ruh teh.
jeung dipan kuring ningali kumaha di jero neraka teh sakitu pikasieunana pikareuwaseunana ieu neraka jahim atuh tos ngaleueut cai nu di jero surga mah leungit tah naonna kareuwas ningali neraka jahim teh. Gancangna carios saantos naon nyuhunkeun ieu memohon Nabi Idris ka saha ka malaikatil maut supaya pangnyuhunkeun widi ka Allah. Akhirna pasta dana terasoy ngawidian saha malakul maut ti malaikatil maut minallahi ti Gusti Allah nyuhunkeun widi weh malaikat maut teh ka Gusti Allah supaya ieu Nabi Idris diwidian lebet ka surga atanapi patamanan surga. Santos kitu paadzana terasoy ngidinan ngawidian Allah taala lahu ka ieu malaikatil maut ala ayyadkhula kana yen supaya lebet ieu Nabi Idris summa yahruja terus keluar dari Nabi Idris gitu tasantos kitu mah diwidian weh saha ieu malaikatil maut panyungkeunna malaikatil maut ka Allah saur Allah teh mangga diwidian anjeun mawa Nabi Idris ka jero surga ngantos asup ka jero surga supaya naon deui supaya kaluar deui ieu Nabi Idris tina ti jero surga. Gancangna carios pada khola teras weh lebet weh ieu Nabi Idris al jannata ka surga. Asup weh Nabi Idris teh ka surga. Santos asup ka surga, kenikmatan-kenikmatan di jero surga katingal karaos pisan ku Nabi Idris alaihissalam. Tak ketika Nabi Idris piwarang naon, piwarang tos dikasih waktu piwarang keluar dari jero surga. Nah, kepintaran Nabi Idris wa wadoa ninden weh nyimpen weh Nabi Idris na laihi kana dua senal ya surga. Dua senal Nabi Idris. Di jero surga teh simpen merenya bisa bae di patamanan surga disimpen ya dua senalna tahta sajarotin disimpen hanapeun tangkal min asjariha tina pirang-pirang tangkalna ieu jero surga. Simpen we dua senal teh kusaha ku Nabi Idris. Santos kitu karena geus dikasih waktu di jero surga geus waktuna kaluar dari jero surga da karena izin Allah akhirna pakhoroja kaluar weh Nabi Idris teh minha ti ieu surga gitu minha kaluar ti surga ngan ketika rek kaluar summa qala terus weh nyarios weh ieu Nabi Idris nyarios kasaha kanu nganteurna malaikatil maut saur Nabi Idris ya malakal mauti hei malaikat maut saur Nabi Idris tarok tu tinggalin kuring nali kana senal kuring fil jannati di jero surga aduh punten kidulur saur Nabi Idris punten malaikat kidulur kuring teh kakantun tadi senal di jero surga parji'i eta geus kaluar jero surga teh parji'i maka kudu ngasupkeun deui anjeun ka kuring piha asupkeun deui ka jero surga itu tah eta teh geus kaluar ka jero surga disunkeun piwarang ngalebetkeun deui ka surga bade nyanak naon senal anu tinggalin padahal ngahaja ieu senal disimpen hanapeun tangkal pirang-pirang tetangkalan nu aya di jero surga kusaha dihajana dihaja ku Nabi Idris alaihi salam. Santos kitu paroja'a teras mulih deui Nabi Idris wadakhala jeung lebet deui Nabi Idris al jannata ka surga sup we ari malaikatil maut mah ngantosan di gerbang di gerbang surga walam yahruj geus asup ka jero surga walam yahruj jeung teu kaluar deui Nabi Idris min hati jero surga tah santos kitu kumaha teu kaluar-kaluar gegorowan tah gegorowokan saha teh pasoha terus gegorowokan saha malakul maut ti malaikatil maut teh ya Idris suha Idris uhruz enggak gerak keluar anjeun enggak keluar itu waktosna cenah anjeun tadi hae ka jero rek nyokot cenah ayeuna geus ka jero teu balik deui kumaha walar Nabi Idris pakola ketika malaikatil maut gogorowokan di gerbang surga tadi supaya Nabi Idris keluar dari ti surga engal keluar kumaha waler Nabi Idris pakola terasa ngawaler nyarios ya Nabi Idris la ukhriju mual keluar dari kuring mual keluar dari ti mana ti jero surga non margina mual keluar dari kuring ti jero surga margi li annallaha ta'ala karena Allah Ta'ala kola eta tos ngadauh Allah kumaha dauhan Allah
kullu nafsin da'iqatul maut. Saur Nabi Idris ya. Kullu nafsin da'iqatul maut, margi Allah kantos ngadauh kieu saur Allah, kullu nafsin ari setiap awak-awakan da'iqatul maut eta bakal ngasaan kana maut. Wakodak duktu jeung nyata geus ngaraosan kuring hukana maut. Cek Allah setiap awak-awakan pasti bakal ngasaan kana maut, sedengkeun kuring geus ngalaman ngasaan kumaha nyeri pahit beurna ye maut. Abi mah geus ngaraosan saur Nabi Idris teh. Wakola sareng tos ngadauh sa Allah taala Gusti Allah taala, wa in minkum jeung henteu ti antara aranjeun kabeh ila waridua kecuali tinggal datang kana eta neraka. Jeung deui dawahan kadua saur Allah, jeung henteu ti antara aranjeun kabeh tinggal datang ka neraka. Kitu nya. Wa qad waroda jeung nyata geus datang, wa qad waradtu jeung geus datang kuring anaro kana neraka deui kuring mah geus ngasaan deui ka neraka. Wa qala sareng ngadauh Allah alasan dalil katilu pangna kuring mung kaluar di surga teh, wa ma hum minha bimukhrijina. Dauhan Allah dalil katilu, Allah kantos ngadauh saur Allah, wa ma hum jeung henteu ari ahli surga, wa ma hum jeung henteu ari ahli surga min hati surga bimukhrijina eta anu kaluar deui kabeh. Saur Allah ketika jalma geus asup ka surga moal bisa kaluar deui ti ieu jero surga. Tah kitu. Hiji saur Allah da kullu nafsin da'iqatul maut, setiap awak-awakan pasti bakal ngasaan ngan maut. Kuring geus ngasaan kan maut, beheurna maut teh. Nomor kadua saur Allah itunya ketika jalma asup ka neraka kuring geus asup ngalaman ka neraka. Alasan katilu ketika jalma asup ka surga saur Allah, ketika jalma geus asup ka surga maka moal bisa kaluar deui ka kaluar teh eta surga. Tah kuring ayeuna geus disuruh jero surga, berarti sesuai sareng dawuhan Allah moal bisa kaluar deui ti jero surga. Paman makari sing sajalma yahruju anu kaluar ya jalma, yukhriju anu ngaluarkeun ieu jalma nika kuring min hati surga. Sedengkeun saur Allah tadi ketika jalma geus arasup ka surga moal mungkin bisa aya nu asup kaluar deui teh eta surga. Saur Nabi Idris teh atuh rek saha deui nu bare kesa ngaluarkeun ka surga, ngaluarkeun kuring ti surga. Bingung malaikat maut geus ngadaguan di mana di gerbang surga. Aduh ye kumaha cenah mun cek basa urang mah ieu malaikat maut katipu ku saha? Ku Nabi Idris, padahal asal nama herek nganyang bungkul. Santos kitu bingung Nabi Idris, malaikat maut paauha teras weh nurunkeun wahyu. Saha Allahu taala Gusti Allah taala ila malakil mauti kana malaikat maut teras we Allah maparinan wahyu ka malaikat maut saur Allah, da'hu fa inni qadaitu fil ajali. Da kudu ninggalkeun anjeun malaikatil maut hu ka Nabi Idris. Naon pangna kudu ninggalkeun anjeun ka Nabi Idris di jero surga. Fa inni qadaitu maka sanyana kami qadaitu eta geus ngodokeun kami pil ajali dina ajalina, bahwa kami geus apal di ajalina geus dikodarkeun dikodokeun ku kami dina ajalina annahu sanyana Nabi Idris teh min ahlil jannati eta tina sebagian ahli surga. Tah Nabi Idris teh termasuk ahli surga cenah. Wa akhbaro sareng ngaberitakeun Allah rasulahu ka rasulna Allah an kisatihi tina kisahna Nabi Idris. Makana ku Allah diwartoskeun dicerioskeun we ku Allah ngaberitakeun Allah ka Kanjeng Rasul kumaha kisahna ieu Nabi Idris alaihi salam. Faqala saur Allah dina Al-Qur'an, faqala ngadauh Allah, wadkur fil kitabi Idris, wadkur kudu nyaritakeun anjeun Muhammad fil kitabi dina kitab dina Al-Qur'an Idrisa kana kisahna Nabi Idris al ayata kudu neruskeun anjeun kana ayat. Santos kitu hadirin sadaya pantabih maka kudu eling aranjeun kabeh kudu eling anjeun min naumil ghaflati tina sarena kapohoan ayuhal akhi hai dulur-dulur.
wahlis jeung kudu ikhlas anjeun amalaka kana amal anjeun liwajhi karena liwajhillahi ta'ala karena dat Allah ta'ala li anna kula amalin karena sanyana setiap amal lam yakun etan tebukti amal kholison eta anu ikhlas lillahi karena Allah bahwa maka ari amal anu henteu ikhlas riaun eta teh ngaranna ria wa riaun sareng ari ria syirkun khofi eta teh syirik anu khofi syirik nu samar. Wallahu taala maka ari Allah taala layak balu eta moal narima Allah amalal muroi kana amalna jalma-jalma anu ria. Hadirin sadayana tina kisah Nabi Idris tadi maka urang kudu emut urang kedah hudang tina sare kagoplahan urang kudu hudang tina poho wae ka Gusti Allah maka urang kedah eling ka Gusti Allah sareng urang dina ibadah teh kudu ikhlas sabab ieu geus jelas aya kisah Nabi Idris ayana surga ayana neraka sesuai dauhan Allah tadi dicarioskeun ka junjunan urang sadaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kumaha kisahna Nabi Idris di jero surga atuh kangge urang supados urang dina ibadah teh sing ikhlas ari ikhlas teh beramalna urang lillah karena Allah taala ulah amal lianti Allah taala diantawisna amal anu teu lillah misalnya amal karena lianti Allah li ajlinas berarti eta amal teh amal anu ria sedengkeun Allah innallaha layak balu amalal murai Allah moal narima kana amalna jalma anu ria. Hadirin jamaah sadayana mudah-mudahan kisah Nabi Idris tadi sing janten ka urang ningkatkeun amal ibadah urang sadaya ka Gusti Allah sing tambah-tambah taatan urang ibadah ka Gusti Allah oge sing dina ibadah urang sing lillahi ta'ala janten ikhlas amal urang sadaya dina ibadah ka Gusti Allah ta'ala. Hadirin sadayana rupina pangaosan dina dinten ayeuna cekap sakitu mudah-mudahan aya manfaatna khusus kanggo sim kuring nu ngadugikeuna umumna kanggo hadirin anu ngupingkeuna mangga tutup sasarengan ku doa majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.